Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1860 nomor 30. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ngomongna urang samin ye yasana ALB sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ieu teh aya dalam kurungna pamirsa papanggihan waktu kuring kawewengkon urang samin. Nu disebut urang samin teh jelema biasa bae, lir ibarat urang Baduy di Banten, ari ayana di pakampungan-pakampungan daerah Kabupaten Pati Blora, Bojonegoro, saperti di Sukalila, Randu Blatung, Sumebar nepi ka suku Gunung Pandan, nu ngawates ka Nganjuk, Kampung Jari Deling, Keramat Bagong atanapi Bubulan. Papakeanana basana teu beda tinu sejen alias kajawen ngan adat istiadat beda lantaran maranehanana benang oge disebutkeun ngebogaan agama nu misah tinu sejen, Islam lain, Hindu lain, nyaeta nu disebut agama samin. Naon nu jadi patokan tina agama samin? Mun disebut agama teh mah nyaeta ceuk basa Jawa mah ora kena dengki serei dahwen panasten kemeren marang sepada-pada Sundana, ora kena hartina teu meunang dengki atanapi jail atanapi nyilakakeun batur alias dolim, serei barang geureuh atanapi cawadan resep pacekcokan papaseaan adu bantahan ngupat sinuat, dahwen dadakwa alias goreng atanapi salah sangka atanapi mitenah, panasten panasan hate babari amarah teu kaupan barangasan embung eleh teu kuat nejo batur punjul teresep mun aya nu nyasama, kemeren alias sirik pidik kabita ku banda atanapi darajat batur marang sapada-pada hartina kasasama makhluk atanapi manusia, adat istiadat dina gawe ngegedekeun gotong royong dina ngomong tara linyok tara bohong tapi sok kateuingan nepi kanu dicokot ku maranehanana teh lain hartina omongan tapi hartina kecap. Mun keur digarawe tara nolak kana panitah tara ngarobah parentah sajalan trahna ucap teh diturut bae. Kulantaran eta aya hesena upama urang anu teu anut kana agama samin ngagawekeun maranehna kuring sorangan sanajan geus rada lila padeukeut atanapi natangga mineng teu laju sabab kieu gara ari ngomongna teh kuring geus nanya salah sahiji urang samin nu Minangkapang terkemukana di wewengkon Gunung Lawang ngaranna Sodrono nu hartina nu harita kabeneran manehna are ka pasar. Ceuk kuring, nah boga-boga kuda lain dibawa dipake ke pasar. Jawabna, teu kuat mawa kuda mah berat, ka pasar mah mawa duit we make samping baju jeung iket tara make kuda. Bedana jeung anu teu anut kasamin kusaliwat moal kataraka nyahoanana teh upama manehna geus ngomong da kitu cara Sodrono tadi teh. Kalakuan sapopoe teu beda ti jalma biasa ngaromongna oge basana basa Jawa ngan nyaeta kudu matak ngarti teh pikeun anu lain samin kana gawe kacida geretolna malah teu kurang anu karuli boh ka pamarentah boh ka anu lain samin sapertina buburuh macul ngored nuar kai jeung sabangsana ngan awas kudu ati-ati pisan marentahna. Muncul numuruhan teh kecapna, isuk maraneh ngored jagong jeung mager jalan di kebon kula. Ku eta omongan kitu ulah ngarepkeun eta kebon jagong bakal salamet sabab tangtu anu dikored teh jagongna sarta dipager teh jalanna nepi ka rapet ditutup pikeun nu ngaliwat. Marentahna teh kudu kieu, isuk
Maraneh kudu ngored jukut sing bersih tina sela-sela tangkal jagong. Tuluy sisina jalan wates kebon di pagar sing rekep sapanjangna kebon kula. Sarta ku urang teh contohan heula ku kitu mah tangtu alusna digarawena teh tara mencog tina contoh malah nepi ka nyangred-nyangredna tali pagar ditiru sacaplesna. Upama maranehna salah digarawena nyaeta lantaran urang anu salah marentahna atanapi salah ceuk urang lantaran lain kitu anu dimaksud, tapi bener ceuk maranehna lantaran nyokot hartina kecap peku urang diambak atawa dicarekan dalah tepi ka dicabokna oge atawa digebug bakatku keheul. Para ieuh nembalan sumawana ngalawan atanapi malas paling-paling oge ngan saukur ngagerenang ngomong ukur sakecap anu unina motang ke hartina ngahutangkeun. Upama manehna aya pangabutuh butuh ku panto upamana sarta eta panto teh aya di tatanggana saihwana bangsa Samin keneh teu asa-asa deui tuluy bae dipenta sarta tangtu dibikeuna sanajan eta panto dipake oge ari mentana pokna teh lain cara urang ari barang penta apan urang mah meureun pibasaeunana teh kuring bae eta panto teh atawa kumaha mun kukuring dipenta eta panto dibikeun. Jeung sabangsana urang Samin mah lain kitu pokna teh mun dina Sundana kieu eta panto teh urang pang makekeun bae ku kuringnya dulur lawange tak kanggo ake yo sedulur. Jawabna geus tangtu iyo atanapi nya diridik bae geus kitu mah eta panto teh dilaan terus dibawa babasan ka anu lian nyebutna sedulur lain kanu saihwan atawa kabatur selembur bae tapi kasemah manjang munjung oge teu asa-asa nyebut sadulur atanapi dulur. Teu menak teu kuring anggapanana teh kabeh oge sadulur kabeh sarta dina ngomongna tara make basa lemes lamun di urang henteu lemes sarta dina ngomongna tara make basa lemes. Anu mindang ngarasa riweuh pikeun di pelemburan anu aya urang Samin babakuna pagawe-pagawe jabatan kahutanan disebut riweuh tapi bari teu matak hese sabab kieu geura urang Samin nu kapanggih ku kuring nganggapna kana leuweung-leuweung tutupan anu geledegan keneh lain pelak anyar atanapi masih keneh leuweung alam lain leuweung anu nagara malah nyebutna oge leuweung jadi kumaneh. Tara asa-asa ieu lamun maranehna naluaran kaina pikeun kabutuhan tina leuweung-leuweung anu kitu mah kitu deui maruka tanahna pikeun tatanen teu sieun dihukum teu hariwang mun kanyahoan malah mun dicarek yen ulah boh kusaha bae oge ih henteu ieuh ditolih. Anu karandapan ku kuring mah kieu aya urang Samin muka leuweung tuluy ditangkap ku mantri ceuk mantri saha maneh ngaran jawabna tanyakeun bae ka indung bapa kuring bisi kuring masalah. Mantri naha make muka ngagarap tanah tutupan anu nagara da teu ditutup kabeh ge muka tanah mah nya teu ditutupan teh mah iwal ti ku langit tapi samangsa tanah leuweung anu diwatesan ku itu tuh ku patok nu kitu beri nunjuk kana patok wates Grandspal hartina ieu leuweung teh ditutup jadi sajeroeun eta wates ieu teh tanah anu nganagara teu beunang dipacul dipelakan ku urang atunya kap kop onam piraning patok ngan segede pingping pira aku di jerona make aya taneuh paculun atawa pikebonon mah ih puguh di jerona mah da puguh ge moal aya taneuhan sumawana pikebonon tapi sakurilingna gurat lempengana ti patok ka patok eta hartina jeroan patok. Nah da gurat lempengna patok mah kabeh ge kaluhur ngacung ka langit. Ki Mantri bingung eukeur mah manehna anyar keneh jenengna di dinya jorojoy bae hatena hayang minta tulung ka lurah. Da omonganana eueuh anu asup teh pok nanya deui. Urang mana maranehna teh? Urang dieu aya di luhureun bumi di handapun langit nu ditiupan angin dicaangan surya jeung bulan dipoekan peuting jawab urang Samin. Nya anu dicecingan pelebah mana? Nu dicecingan mah tempo-tempo imah tempo-tempo lisung
kumaha kebenaran bae eta mah. Kampungna atawa lurahna, lurah mana? Datar aya lurah di anu dicecingan mah piraningan mahi sabujureun. Tah eta tempat anu sok ditinihan ku bujur maneh. Kula hayang nyaho teh di mana? Milu we engke ka kula ari geus gawe dayana macan waktuna nyicingkeun bujur. Ki mantri sabar ti isuk jedur ngadeluk ngadaguan maranehna di dinya nepi ka baralikna teu bisa kumaha onam. Nyatepi oge kana hasilna nyaho ka imahna geus kitu mah tuluy bae isukna nepungan anu jadi lurah malah kuring ge diajak. Ceuk lurah, atuh datuk kenging diajak sasauran ku urang mah upami urang samin malingkai atanapi cara anu kajadian kamari sumping bae ka abdi urang bantun bae teras kalanreh da biasa deui tos teu aneh. Nah teu nyusahkeun ka desa ceuk kuring. Henteu malah jadi kauntungan pisan nya aman nya tara nunggak pajeg atuh digawena upama disambat panggetolna tara melencing kalah kasuguh geuning eta make nyaho kana pajeg. Nah ari kana leuweung tutupan henteu nah pura-pura bae kitu. Sami bae pokna mah teu nyaho kana pajeg oge sapertos kana leuweung tutupan bae kitu. Mung sabandina menta pajeg oge kecapna kudu nyebutkeun yen nagara menta sumbangan malah ulah pisan nyebutkeun menta duit mah menta naon bae sadiberena da seseudeungna mah sok marere munding ceuk lurah. Geuning munding kuring nanya sumuhun mundingna dijual ku abdi ladangna dipake mayar pajegna upami leuwih ladangna eta munding ti pajegna tara ieu daraikeun nampa upami diwangsulkeun artos nu salangkungna dugi ka tempo-tempo ladang hiji munding teh cekap kanggo pajegna 2 atanapi 3 tauneun. Satuluyna lurah atanapi desa jari teh ngadongengkeun waktu zaman rame-ramena gerakan syarikat Islam. Urang samin mah teu nurut kana desekan SI yen kudu karawin ka kaum atanapi penghulu kudu anut agama Islam. Manehna teu beunang diislamkeun. Upama ku hakim eta urang samin kudu dihukum tara nurut kana putusan upama disebut yen manehna dihukum. Kajaba upama disebutkeun yen manehna teh disambat atanapi diala gawena diajak gotong royong ku nagara lilana sakitu poe sarta disadiakeun keur cicingna keur sarena katut daharna. Kacarita ki mantri teh geus jagrag jadi pendakwa di muka hakim nu rek mutus perkarana ki samin anu muka tanah leuweung tadi teh. Hakim uninga yen eta anu jadi sakitan teh urang samin tapi kulantaran kawajibanana mariksa kalawan tetela jeung taliti pok mariksa nya maneh nu geus maculan tanah leuweung teh. Henteu saha atuh ari lain maneh mah apan maneh nu harita kapanggih? Pacul anu harita maculan mah jawab urang samin. Nu hadir teu aya nu teu seuri dalah hakim oge jadi gumujang. Ku sakitu geus tetela yen samina nya diputus weh cara sakumaha anu kacarita tadi di luhur. Di jero hukuman teu boleh mata keheul upama salah pok anu marentah upamana dititah meulahan suluh eta bae sahiji dihantem di belahan nepi ka jadi segede-gede siki kayu api teu beunang dibelah deui. Upama teu dicontohan heula mah upama dititah ngeusian bak pemandian lantaran kosong eueuh cai lamun kecapna ceuk urang eusian tuh bak ih da kalacat bae manehna mah asup kana bak tuluy bae ngarengkol di jerona da kudu ngeusian bak tea cenah. Lucu mah basa pemilihan umum cek panitia maranehna teh kudu nyolok atanapi nojos gambar cara diurang teh geuning ku urang samin saayana gambar bae ditarojosan kabeh nepi ka rangsakna malah mun teu geuwat di stop mah gambar-gambar anu ngagarantung di dinya mah meh bae ditojosan kabeh. Duka teuing atuh arek kamarana buah maranehna teh dan nepi ka aya kecap nyamin cara diurang teu nyakola. Tamat cenah pamirsa kitu cenanya nyamin teh
nya di urang sok aya istilah teu nyaman cenah eta paingten tidinya kira-kira namanya tina samin teh. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.